Sarmul ka dieu. Bah, nyasar urusan aing. Baheula dia aing inget kene ye. Tah, obat tangkal ye. Tenang deh sia mah. Ayo. Ya ieu. Wow. Tah. Si Dada ye. Yo. Ayo tuh samperkeun. Dadai. Sate gitu nya. Ini sia teh Dadai. Pira aku teu wau ka aing. Babaturan keur leutik. Baheula pernah bareng. Oh, Catrik. oh benar. Kumaha kabarnya? Astagfirullahaladzim. Sehat teu? Lain kemana baik gitu? Biasa urang mah di proyek Ayo saya. babaturan. Ayo mah. Jadi nyamperkeun maneh urang teh kangen. Oh, tak kangen. Heeh. Oh. Aja maneh teh aya ulin ka lembur urangnya. Urang ulin ka dieu. Atuh kaget tuh tayangin naon gitu serangan murid ka urang. Hayang silaturahmi. Oh, geus saya ulin deui mah. Boleh? Ayo. Siap. Dek, ayo sorangan sabenerna aya naon ieu ka dieu tumben-tumbenan. Ieu. Sabenerna mah jauh ka dieu teh urang. Ah, Aya nu dituju. naon tah? Neangan jodoh. Oh. Aing mah teu jadi masalah arek parawan, arek handap nu penting karunyangan ka aing. Oh, benar. Bener. Ayo geus siap sugan aya gitu ge. Jodohkeun nya aing. Oh, ayo. Alda, ai kabogo Alda teh sok ulin keneh teu? Kabogoh aing nu mana sih sia Nisa? Eta kabogo sia nu hideung teh ya. Ih, sia Nisa ngeledek aing. Mentang-mentang kabogoh aing hideung. Hooh, ja kabogo sia mah hideung Alda. Ih, eta mah geus dikaok we Nisa. Terus sia kuari teu boga kabogo meureun Alda. Atuh henteu lah, jak ori mah aing jomblo. Ayo mau orang yuk. Masuk. Ayo. Ayo, Rek, ayo, masuk. Ayo. Ayo orang ya. Yuk. Ieu imah maneh. Mohon. Arek minum. Ya jelas. Kopi. Ulah. Moal. Minum naon ya? Anu seger-seger. Nah, nu aya be. Ai tadi nawaran. Biasa basa-basi. Geus tong dibasaan, baki basi doang. Gedengnya, Kang Wan. Sok. Sip. Rek ieu imah baturan sia. Heeh, cenah mah. Da aing ge kakarak sih ka dieu. Geuning barolong kieu. Ya bolong ngaranna imah mah teu bolong sirek asup jalan mana. Lah seri glepuk wae ieu ah. Biasa we padahal mah. Rek ya, silang minum ya. Pasti saya capek ya tadi perjalanan. Nah, silang minum, saya tekewang be. Ya meureun aing aus yeuh. Tekewang, saya nang setik. Dia ilaha illallah. Alah. Atuh geus geura bae, saya tekewang. Ih, ngaranna ge halodo, sia Mang si halodo di dieu mah jauh ke cai. Geus Ya. saya aya be. Buka imah teh ku hese jeung cai atuh. Maklum lah, hirup kan udah mah kos kieu, puguh. Pemajikan eueuh. Dai. Ieu imah sia bener. Atuh ho bener, Trek. Emang kunaon gitu? Geuning sarua dai nya. Sarua kumaha, Trek? Sarua gorengna. Atuh ho bener katanya nama. Malum lah, karena jelema susah urang mah nya. Lah, nu penting mah bersyukurnya. Heeh, bener. Tapi aing kepikiran wae awewe tadi tah nu heran. Euy, sarua. Oh, si Ala di sini sa. Si Alda jeung si Nisa ngaranna. Heeh. Ndek tah, Hah? ulin. Si Daek teu nganterna. Ai, Trek. Hayu, Atuh ayo kurang diantar bae. hayu tuh ah. Soalnya mending geus ngagibrik ya awak aing hayang kepanggih jeung awewe tadi. Euy, sarua euy. Hamas ayo. Bener ya, hayu. Oh, benar ayo. Geus lah Nisa, ulah ngomongkeun kabogoh bae. Mending urang ka imah si Serli yuk. Ayo. Ayo. Ya Nisa, itu mah Mang Dadai. Nisa nya itu Mang Dadai. Yang nya Nisa sih eta. Tuh, Trek, lebur aing mah perawan tuh. Kan leulis tuh. Wow. Wacing terelet sia. Ayo, guys, tutur neng. Ada kamar jeung Nisa. Dek anu si Serli lah. Geus Kela. aya naon sih Mang Dadai? Aya babaturan Mang Dada ieu, urang jauh. Terus naon hubunganna jeung Alda? Bunga Mang Dadai ya? Ada.
Ada. Hei. Kumaha teh geuningan embungeun? Tenang bae trik, aing mah. Kayak urang sana teh sana. Bener sih ya? Heeh, tenang bae. Awas geus ya. Yo, siap. Dadai. Ya rek ka mana deui wae? Tenang be, pancenang ke si Alda. Tadi kayak mana pan urang eueuh. Wah, buat utar-utar mending geus lieur ieu ulu. Nah, suturkeun bae, aing pokona mah nyaho tempatna yuk. Ya sudah lah. Yuk. Dai, saya ta dai. Baturan aing im di Bekasi. Pesan aing tilok nempo. Oh, jauh-jauh ulin biasa baturan hubul teu kapanggih-panggih. Ulin ka saha? Hayangan ulin ka si Alda cenah jeung ka si Nisa. Aya tah sia. Aya we jelema mana? Aya ka mana eueuh aing, tapi biasa beureun di tempat itu manehna mah biasa nongkrongna. Tunggu segera ka ditu saperkeun. Awas awas sia. Usah kitu dai ka aing. Gerak sia ku aing. Ah, tuturkeun bae ah. Cuman Nisa, tadi anu jeung Mang Dadai, sia kenal henteu? Ih, teu nyaho Nisa mah. Sahanya? Beungeutna asing. Ih, sia mah Alda tadi embung kuari nanyakeun. tuh aing ge trik. Maena pas di dieu, geus moal ka mana ulina. Ayo, Ayo. ada. Naon si Mang Dadai? Ih, Nyaho ih. Ai maneh ada aku teu ngarti he. Tuh babaturan urang, hanya kenalan yang maneh, jauh-jauh eta ulin he, ti Bekasi ka dieu. Ih, kumaha Alda? Bisa. ih embung lah Mang Dadai. Emang kunaon kitu Alda? Ih, aing mah. Ih, embung lah. Eta mah jiga kabogoh Alda nu baheula. Tak, kenalan doang ge. Bukan midabina aing mah. Embung Mang Dadai, geus saos ya? Dah, kenalan doang, hargana batur jauh yeuh ti Bekasi. Nih. Onggeus mana nu kenal? Iya. Hei, kawa. Wawan ya, anan main kenalan wah sia sempreng. Naon aya sia teh ho? Sabar lemur batur Ya, sabar. Iya baturan aing jauh ti Bekasi. Aya ulin hayang ulin cenah. Bang hayang kenalan aing nu jagaan. Nah, sama mabur. Nu jagaan aing. Ulah cing. Baturan kabeh ieu tengenahan yo. Wah, kesel ya aing yo. Oh, sia kitu. Mabur kan itu siapa mabur? Aing mah dae ka sia. Pancet batur aing hiji-hijina. Piraku sia milih baturan ti jauh. Aing mah nyeri hati aing. Gusti, doaku. Si Boim kunaon cenah? Boim. Kunaon sih ceurik? Eta jelema kunaon kok ceurik sih? Geus teu jelas tah si Boim. Ah, geus lah mendingan ge aing balik we lah. Ih, tenang bae si Trik. Tenang bae. Pan aya keneh hiji deui. Teu tenang we nyahona. Ieu tadi ge si Alda embungeun, tibang hayang kenalan ge embung. Aya rangda dek teu rangda. Bener tuh. Pokona marangna ge. Mantap Kajon, mah. tak ada akar rotan pun jadi. Ayo siap, Mas. Aing tenang bae jeung aing mah. Aing mah rada teu ngarti eta ka si Boim. Kolot-kolot gogoakan gitu ceurik. Ih, pantes ge henteu. Tuh, Trik, tuh aing ngeken hiji deui. Naon? Mantep di jahe yo. Jahe. Naon jahe? Janda herang. Sah banget. Bener. Bener, ieu janda herang ieu. Gaskeun. Askeun. Kumaha tah? Ah, baturan urang arek kenalan. Hatrik. Ih, embung ieu kadang naon sih ih diwaw-wawkeun kitu. Mu ambung. Tos ya, elah. Babaturan aing ieu. Embung dek babaturan kan dek CS kan dek naon ke embung. Tos ya, aing mah lah kenalan doang ge. Ih. Geus kira kenalan Trik, tah babaturan lah. Embung. Embung. Eta lah. Ya. Lah. Ih, aing mah. Udah kuduna udah. Lah, heuy. Gas ah. Aduh kumaha? Ulah dipaksakeun. Ah, kumaha? Pusing aing. Randa embung, harawan embung. Kali lain aing kawin oge jeung nini yo. Mendingan ini geus lah pantes nameureun. Geus lah. Narimakeun nasib. Aya kutukan naon kana diri aing. Rukiah awak di Rukiah. Wah, pajar aing ejinan. Geus balik ayo. Ayo, Mas.
Iya emang dada ini non sih yang ada udah baik. Tahu nih ke dia. Abang ku baik. Ih, ada kenalan doang ge. Kok pernah bina aing mah. Tahu sih aku deh. Ih, kenalan doang tuh deng. Kenalan. Bagus ge. Ibang hayang kenalannya. Korek. Kira kenalan. Cut. Aing mah ada tengah nih tak kasih boim. Kolot-kolot. Gua akan ceri. Enggak gua akan. Dai. Kenal kembali. Pada tanya pembayar aing. Hih, kenalan doang yo sama Ibu. Saha sih yuk? Baturan orang di kene, baturan ieu mah. Main omel. Layak wae yuk. Ya, galak ta baturan yang melin. Kata ngomong apa nanti.